Tat, kenaon di dia? Naon nggak poe ge pan orang di dieu nongkrong. Teh sora kunaon eta? Capek, berat capek urang teh. Aduh, Capek tas naon? apa tas panen? Pan sarua atuh, urang ge geus panen. Capek tapi teu nepikeun ka kitu sora. Apa urang mah gagal panen, berat gagal panen urang mah aduh. Gagal panen nya. Heeh. Beak kunaon anjir? Ya, pihak ku berit, pihak kanan berit. Ngan menang 5 liter, tinggal 5 hektar teh urang. Astagfirullahaladzim. Kamalain gagal deui atuh. Watirnya guys nya. Tingali guys. Benggot lagi karijut gitu anya. Watir teh guys. Watir pasti heuh. Kumaha teh ayeuna? Tapi aya hikmahna, berat. Aya hikmahna. Ya syukur atuh ya hikmahna mah kumaha emang kumaha naon? Berit teh lalintuh ayeuna teh. Heeh. Ya kitu. Tah, kulantaran berit lalintuh, nya urang teh ngahakanan berit ayeuna teh. Tengah kan beas. Henteu. Tiap poe teh ngahakanan berit we, da eueuh beas. Diri nyawa sora anjir ya. Eta sora lain kulantaran capek. Loba teh ngahakan berit laki-laki mah nya guys ya. Mengi nu kitu teh. Parah anjir berit dihakan. Cuaca teh jiga kieu wae nya euy. Kunaon teh? Heueuh menung. Panas sakedeung. Hujan lolobana mah. Daripu atuh euy urang mah usaha kana sale wah anjir dibere kieu. Mending ganti brad cek urang mah usaha teh ulah kana sale. Kana naon atuh nya euy. Ari di dinya sabaraha eta nu base sale? Teu laku atuh. Sale basa mah sarua jeung ngajual cau anjir. Itu mah mahal nu base ge. Aslina sabaraha sakilo? 50 sampai 70 nu base. Anjir. Lamun nu lumiat, Nu lumiat 80-an lah, kadang bisa 100.000 nu lumiat mah. komo nu garing berunya. Wah, nu garing mah leuwih mahal, brad. 140 kadang. Dah. Lu pinah ah. Ayo pinah sale ripuh anjir cuaca kieu mah. Yo, teu mending pindah cek urang mah. Naon eta naon? Korong. Brad, ini tukang paket teh. Cancan liwat Basa naon itu nya? Sayang manuk. Boga manuk gitu. Tak pahalun. Mati bagi orang buka manuk. Oh teu nyaho urang mah. Oh, Cancan liwat. Can datang bae. Atas nami Madod mananya? Oh, mohon abdi. Oh, Alhamdulillah, panjang huntuna. naon panjang huntu sih teh. Panjang umur meureun karek Oh, pendatang. panjang umur. Ya. Karena nabi pisan itu, alhamdulillah. Aduh, ya Allah. Bapak. Oh kan dibuka atuh bayar heula di dinya. Oh, benernya Jang. Kapalkeun deui cenah. Mana? Oh, teh mah duit brad, ini brad lah. Anger anjir. Kamari ge pancan dibayar sih teh. Nah, kamar can dibayar. Atuh sekalian kayak brad kayak gajian dibayar kurang brad. Nah, jika tuh percaya. Aing deui nya. 50.000 nya. Iya. Ah, tuh. Jang. Nuhun. Tanggapannya? Keheula itu. Nah, keheula ka angkat Jang teh. Kenai atuh sibuk marana. Ini itu Sok we Kang. Sibuk. Mun atuh mah Bat uruk-uruk gawe. Sing panjang buka heula. coba. Sing panjang huntunya Jang. Sayang manuk. Sayang manuk cenah anjir. Kolor situ gitu mah. Hah? Kolor. Wah, itu sayang manuk. Nah, itu ngerti ya. Apa ayam manuk ke jero teh tadi mana? Heeh, sayang manuk cumenol aing nyaho lah. Nu peot. Brad. Nah, barolong kieu ieu. Tuh, Apaan aja? paketna tuh geroan atuh. Kadi Jang. Untung can. Kadi sarap kadi. Kadi sakedap. Nah, kadi lah sakedap. Untung cang ini. Kumaha, Pak? Kumaha teh bolong kieu? Apaan weu teu? Pesenna ge. Mohon geuning nya. Tuh ka tuh pada memang itu nungkul. Teu ngarti pokona mah urang mah. Nah, sempak weu teu bolong kieu kumaha teh? Bolong naonna pasti. Ari ieu satilu bolong ieu. Nu anyar mah teu bolong di mana-mana ge, sia teh. Manya bolong kieu.
Ya. Balik buru-buru ini didenget teuing atuh teh. Balik. Mana ini saruana mihak we tukang paket sih teh. Nah, mihak tukang paket aya didinya sih anu teu mikir anjir. Nah, teu mikir. Nya wajar atuh. Rek wajar rek bolong oge pan can ieu pan kolor mah kieu. Itu teh di mana-mana ge Ya, bolong. di mana-mana ge nu anyar mah teu soeh kieu. Lain soe teh teh bolong jangan ngasupkeun. Soeh, ieu teh ngaranna teh teh. Astagfirullahaladzim, ieu ngajelaskeun ka aki-aki ieu anjir. Iya mah. Ampun teh. Kabehna ge kolor mah kieu, kabehna ge aya liangan, kabehna ge ieu lain soe ieu. Apaan anyar? Heueuh. Astagfirullahaladzim, ieu. Ieu teh nya teh liang, ieu teh aja ngasupkeun. Ngarti teh tah aja ngasupkeun. Orang teh boga duit teh saeutik euy. Kumaha deh? Heeh, hayang beli motor. Motor naon euy? Coba nih yang motor naon tuh? Terbit paling oge lamun teu Suprapit paling ge. Astagfirullahaladzim, Gusti Allah. Naon? Apaan kurang di bejaan ti kamari? Hirup mah kudu ngukur kana kujur. Maca kana kekayaan awak. Nah, teh. Naon salahna urang? Eta ngadengena aing kot ngahulang nyebut hayang motor beat segala. Allahu akbar. Cia teh jelema teh gablek, Brad. Nya motor naon atuh? Anya bek 70 kumaha? Allahu akbar di bejaan. Ya. Cek urang kamari naon? Brad, geus meuli NMAX sementara mah cek urang. Geus teh. Nying. Beli NMAX cenah. Atuh nyasat atuh. Ya lamun orang mampu mah. Di bejaan teh kitu sia, di bejaan kolot. Kitu maneh mah. Hayo. Heueuh, lamun orang mampu mah nya meuli NMAX atuh kahayang mah. Urang oge. Sementara urang mana? Di bejaan teh kitu. Heueuh sementara. Heuh, terus kumaha maneh hayangna kumaha? Lain aya di dinya nyaho teh sih konsep sementara nyaho teh. Yeuh lamun sementara mah jiga kieu ya. Ayeuna urang hayang meuli motor NMAX. Nya sementara orang meuli bebek 70 heula atau meuli Beat heula. Eta sementara. Sementara teh kanu leuwih murah meureun lain kanu leuwih mahal Di kumaha. bejaan. Berarti dinya teu apal harga maneh di bejaan pisan. Ya, da NMAX bakal nepi, Brad, nepi sia teh. Moal mundur moal. Paham aing ge paham. Matak mahal oge teh. Gancang malahan nepi na NMAX mah. Di bejaan kol teh. Maneh aya bejana cenah. Aing teh ngahiji kana jeung mitoha. Heuh terus Cenah aya rencana rek ngontrak. Aing ket ngahuleungna teh ya Allah, ieu budak kamari anyar keneh kurang papatahan cenah. Pan era atuh terus we ngahiji jeung mitoha Ya. di dinya. Ieu mah nya samemeh boga. Ya, ulah wa kamikiran kontrak. Da moal kaduga, Brad moal. Geus meuli 100 bata imahan kabeh. Sateh diberi teh. Anjing beuki parah ieu aki-aki anjing. Sugan 70 ke 80 sateh tuh. Astagfirullah. Cukup meureun. Di tangah wae hirup teh semua. Ayo jeung tangah wae. Tangah cenah ieu aing. Ampun teuing. Yo, Brad. Hek diajar nyeun kamar 5 cukup teu kudu loba-loba. Teu kudu 5 ge cukup. Batur cenah WC na 2. Urang hiji ewang ge cukup, Brad. Gampang anjing hirup ieu mah teh. jadi sirahna ieu. Jadi omongan teh ciga nu. Sia mah di omongan teh kokolot teh. Urang mah karunya, Brad karunya bisi asam naik. Aing nu naik mah ieu darah anjing. Aing Bejaan. nu naik mah. Ye. Hayieun garasi, Brad. Siapkeun garasi. Saon deui wae. Sugan 5 mobil atuh. Cukup. Ieu mah aya we tangah hirup teh. Ye. Da cek urang mah nya. Maneh kamari aya bejana hayang Avanza, hayang Xenia, hayang Kijang. Da urang ngahulang, aduh ieu budak teh urang di bejaan cek urang aing nepi ka ngahulang. Ya, da Rubicon ge, Brad. Iuh, moal kahujanan sia teh. Rubicon, cukup sia. Anjing. Mun arane Ieu ngahaka naon ieu aki-aki anjing. Parah anjing. arti urang Gaji wae ku aing gitu ieu anjing beheungna. urang aya bocoran kamari. Hayang maro. Yang maro naon ieu teh? Nengah, bejana hayang nengah maneh. Nengah naon? Nengah sawah sia. Heuh atuh jang urang we atuh ajang stok atuh dahar urang menta wae ka mitoha era di dinya.
Kapan kurang tadi bejaan bar geus meuli tuh 5 hektar ge cukup tuh yang ngajual tuh. Meuli cenah anjing. Sementara Kirim-kirim, berat, iya. sementara nengah meuli 5 hektar. Aing sementara kudu meuli tanah 5 hektar. Sementara meh nengah seteh. Boa ebah. Parah anjir, parah iya aki-aki ieu anjir. Allahu Akbar, di Parah, bejaan itu kolot. Ya, tinggal. Etek dijual berat tuh. Di dia nepi kok itu tinggal. Tinggal ngoe gitu ka aing. Teh berat teh. Aki. Jigana orang mah kudu ganti profesi mah euy. Hari gitu, kunaon Brad? Heeh, orang kudu ganti profesi. Ngeus ayeuna jadi konten kreator lah. Anjir. Adinya Jo, ngomong gitu mana? Ngimpi naon mana penting ngimpi bisa kieu. Lain ngimpinan naon, teu ngimpinan naon. Masalah nama orang jadi konten kreator, heueuh cek batur cenah orang artis. Tapi pan teu janten artos. Da anak pamajikan mah moal anjir, moal bisa diparaban ku terkenal mah moal bisa diparaban ku viral moal. Geus nepi ka mana? Maneh perjuangan ieu ek ganti-ganti wae nepi ka mana perjuangan? Siapa? Geus cukup orang berjuang dina konten kreator. Orang kudu ganti profesi lamun aing tuluy jadi konten kreator bubuk hirup aing. Astagfirullahaladzim, Brad. Dari mana jo ngaco kieu teh? Ya. Hirup mah kudu konsisten, Brad. Kudu kaos tai hirup mah teh. Naon sih jadi kana tai atuh. Ya. Tai mah, Brad. Sok sanajan bubuk. Oh, nu wani Noel, Brad. Jeung tarobah warna, Brad. Tai mah, Brad. Konsisten, Brad, hirup mah. Ya. Tai jelema koneng. Tai sapi hejo. Dengekeun kumaha aing ngomong. Tai ucing hasem jarot. Sugan ayeuna tai merah, kuning, hijau. Wah, Brad. Can pernah urang ngadenge. Makana hirup mah kudu kaos tai cik urang teh maneh. Ya. Apa? Tai ucing hasem. Oh, nunin ngolek, Brad. Tina hasil konsisten. Cau onang dikolek, Brad. Oh, nuanin, Brad. Tai me ayeuna sugan ayeuna ngadenge atawa robah warna atau robah bentuk kitunya di samping warna teh. Sugan segitiga ke kotak ke buleud we. Tara ini buat kacang. Tai mewen kaina ke. Jadi ngebahas tai itu anjing teh. Ai. Ai dilupatan ku kolot teh. Tong boro maneh jadi guru mah tai. Ya. Dengekeun. Guru kumaha ieu teh? Ulah kamek, dengekeun kolot. Jadi Ya. guru kumaha atuh aing pasti ngamek. Anjir piraku anjir tai dijadikeun guru. Piomongkeun ieu aki-aki ieu. Astagfirullahaladzim. Aing ngaguru ka tai kumaha anjir. Ulah ka ngamek mah dengekeun. Ya. Tai ngaliwat. Tong boro sia teh cium tangan, sia teh. Anjing parahnya cek aing aki-aki ieu mah. Cek aing mah ieu nu tai mah kudu diseblok ku aing nya guys ya. Parah anjir ieu aki-aki. Terus ieu tina obrolan ieu naon nu bisa dipetik ku aing? Eueuh nu bisa dipetik Nah, naon dipetik sia teh. eueuh nu bisa dipetik eueuh nu aya mah ieu nya nu aya mah engke aing lila-lila mah dititah metik pucuk tai ku di dinya mah.